amat ya aing nggak benangkan sia. Kernaon eta anak toke? Keur ngahael apa naonnya? Gawean ku aing sia nya. Pas belut lesang ya saya dibilang kena. Aduh pusing aing. Sia nggak biasa ini. Es bae berang kenege. Siang karek hendak ngimpi jeung si Aci. Muncrat hidung aing, ngap aing. Ieu es bae. Ici saha? Dedemenan aing lah. Terus kunaon? Aing demen ka nyana, tapi nyana teu demen ka aing. Kumaha carananya? Abe nyana demen ka aing gitu. Gampang, tekan diantar malam minggu. Ayo, mana yuk? Kayak mah kitompel. Bau amat sih. Ekmu. Ayo. Abe nyana demen ka aing gitu, dia aing demen ka nyana. Tapi sekudu bisa naikeun syaratna. Insyaallah aing. Hah? Heeh. Syaratna lah minimal selendang lah. Rendang. Cokot usia. Kayak ngisukan bisi nyana keur nyeuseuk. Aing nyokot nyana. Isuk-isuk. Siap. Ya, intip beheulan. Ya. Sukses ya. Siap. Aing balik heula ka warung yeuh. Ayo. Ya, berarti lah aing SD lah. Sabodo sia lah. Kebeneran jasa kermoy baju euy milik mamual ka mamana. Mana ya itu kamari aing teh? Iya. Harum semerbak. Deh ya. Tong, hai jadi mau Kemana tuh nih? Geus ka dibelan, diukelan, kongkolan sakedeung, langsung ka ditu bae. Bari geus peuting. Bari geus jam 23.00 WIB ye. Kan siap tamu meureun atuh mau kopi ka dieu. Atuh aya ya tuan rumah tong nu nganyadiakeun kopi mah pan ieu aing mah tamuna tamu besar meureun. Tamu ngabalangsakeun. Hei, ngomong sia, ajakan ka ditu geus mau syaratna cah. Ayalah aing mah. Syaratna naon tuh? Yo, sia tah. Kenyawan aing mah syarat ieu meureun ti taku embah. Oh, boleh. Geus. Ya, main. Oke. Nek berangkat kuari apa gedeung? Bebas. Ih, tak bisa ngajakan kuari. Oh, ceu sing geus peuting ieu. Si nempuan naon aya cuman eueuh bisa bae. Kumati. Pasang pajangan. Geus saya tuh yang berangkat yuk. Ayo. Ini sanu mawon narik gitu. Salah. Ayo.
Batur naon ieu emang? Biasa ieu. Urang nganter babaturan, nyakai mah Kitompel. Ajung bisa janjin can jeung Kitompel. Enggak sih, urang geus nga-WA. Nanti tak ka dieu bae. Oh, bener bae teh parkiran sakitu. Edan. Aing bege di mall. Oh, 3.000. Aduh, Bayar ku mall mah nya. Iya bener-bener ya. Di mall bae biasa jam 3.000, ini 15.000. Soalnya kita ke umroh kan. Bisa jadi. Aduh, kira-kira aya lu Kitompel na ieu. Kedengeran nangguan Kitompelna keur sibuk aya tamu. Kalau bae urusan mah ieu. Terus penting ieu. Wih kumaha Coba tuh pang ieu ke Oh iya di mana wih di geraan gitu. Wih diruyuk ieu tuh ayo. Mah nya rada ngeri ieu. Asupen heula ka jero. Aduh. Tuh ayo. Terus standar dengan tuh motor lah. Gue emang siunnya tong. Lah kajeng teuing dah. Ya demi ini Bekasi. Tuh ayo dah. Nah ada ieu. Aduh si jagur sia ieu. Menang diuk. Menang dari beulan. Wih aing di mana? Ah dinya deprok. Ngaropi teh. Mang, bung lah. Di tadi di mah ngopi bae. Kamu aya marokok na bae sih. Eta rokok aya. Aya. Rokoknya gratis. Bisa pengen. Geus bayar. Sesuai amat. Geus parkiran mahal 15.000 sajam. Tang saya kode. Geus geura rasuk. Ini. Berangkat yang sebutin. Ah, nyantai we kalam. Ayo sini. Seri. Atuh biasa banget. Yang menang mu. Seri. Oh. Kalem bae sih. Naon sih? Serem banget. Atuh marah nang geruyuk, nang madukun wajar bae lah. Emang basah sih. Pokoknya mah aya, ayo. Ini kalem bae sih. Supaya nu. Naon? Anjing kawan yuk. Wah, kira kuna Seriusan. nyangkut eta ini. Aduh, siapa mah belon amat. Naon sih sia? Ius, nah yang pijak atuh pegat. Aing sia di gegeraan bae. Aing kena cucuk Geus ini mah bae suku aing. sieun. Ayo pakai bela terus dah. Ayo. Naonan? Naonnya sih? Ayo naon cong ka dieu. Biasa mbah. Ieu batur urang aya keluhan masalah cewek. Katem disantai ye beungeut kos kieu. Oh iya mah rada sulit. Imah beungeut core jasa. Roromeheun. Tapi didinya boga syarat teu. Hah? Boga mbah. Mana syaratna? Boga dieu. Syarat. Gerak tuh, itu gerak. Coba ini. Mbah. Bau amat ieu mah. Tutup bila. Meureun bah eta kamari kahesan anju kena acah meureun eta. Oh iya gue kumaha didoakan heula nya. Ilukeun nya yeuh ilukeun mbah. Duluk dugdak. Ulu buruk di udag-udag. Dug cer. Ulu buruk di kecer. Ah, eta doana nya. Apal teu sia. Doana ieu. Lamun teu apal ku aing dikirimkeun lewat WA sia. Sekalian mbah lewat email. Pan batuk bae mah, pan eta mau cai. Ieu mah pencai kopi. Ujung begadang puting ye. Urang pengen nonton bola meureun. Jadinya mah teh nyamun aya mah ada di Persita. Aduh, yuk kira-kira baraha duit mbah. Ih, didinya boga duitna berapa duit. Aduh, bingung jaya nu di kantong jaya amplop doang. Tuh berapa duit. Aduh, tuh kudu diberi nyawa meureun. Lamun 2,5 juta mah daek mah ge. Waduh, mbah, Jeung kaduga misukan. kumaha mun saikhlasna bae? Awa di ditu lagi. Si mbah narget. Lain harga eta mah. Padahal tuh mbah urang nempo ieu heula nya. Awas banget. Ieu mbah diterimanya. Kumaha nek dihitung heula ieu nya. Lumayan lah. Terus kumaha ieu mbah? Ya pokoknya mah ieu syaratna nya. Ulah diseuseuh ieu. Lamun diseuseuh luntur eta beungeut jorena keluar deui.
kengit ah. Mbah. Yo, apa ya? Oh, Mbah. Aduh, atur nuhun atuh ya, Mbah. Geus bawa itu. Udah bawa itu. Postek engceng. Jangan ada ide, jangan. Iya kumalina. Ayo kumalian ya. Kembalian. Ya, pas malina ya. Udah mareot bae. Suruh ada kembali. Lumayan nih mel parkir. Oi, mak, geus ya. Emang bus. Bos, goblok biasa gua emang aing kebok itu sih ya. Encang gitu. Anusan lah. Aduh, ibu beneran nyeri jasad. Udang. Nyeri, aduh. Komisinya tuh bagi dua. Jijik sing kabel lah. Nyeri cangkeng, aduh. Action. Aduh, ibu beneran nyeri jasad. Udang. Nyeri, aduh. Mbak, Biasa. mana tuh, Mbak? Cangkeng nyeri, yuk. Siapa? Komisinya tuh bagi dua. Jijik sing kabel lah. Nyeri cangkeng, aduh. Alhamdulillah, Mbak. Ya para pemain. Jadi cangkeng beneran lah, aing. Coba mendekati. Ye. Tukang lampu. Heri. Aduh. Pemain Oni. Tukang parkir. Mbah dukun. Tah, gentong. Kurang ya tukang kamera ti tadi. Tunduh.